minimal ari baheula makan zaman teh musafir mengembara hijrah nya ari hijrah teh pindah atuh henteu netep di hiji lembur jiga ayeuna mah kan sanajan sok lelempangan tapi netep cicing mah di mana di lembur di imah lelempangan mah sanajan jauh anggar we sok naon deui sok balik deui ari baheula mah henteu nya indit ka ditu teu betah atau aya nu ngusir pindah deui tamantak lamun kudu ngudar sapatu jigana bakal ribet baheula mah. Titik. Sakumaha batasanana make sapatu teh? Tah, ieu kabagi dua. Pikeun jalma anu mukim, ari mukim teh cicing di lembur jiga urang ieu ngaranna mukim ya. Indit ka mana wae balik mah kadinya deui nya. Ulah balik ka imah batur, balik kadinya deui ta. Urang sebagai nu mukim lamun rek make sapatu maka waktuna sapoe sapeuting. Berarti lamun make sapatu tas subuh nya. Make sapatu tas subuh tuluy kana pangbatalan jam 6. Berarti nu dihitung teh ti jam genep isuk-isuk nepi ka jam genep isuk-isuk deui. Tah sabada 24 jam wayahna sapatu kudu dibuka heula. Tuluy wudu deui, asupkeun deui lamun rek ngangge sapatu. Ngan pikeun anu musafir, tukang lelempangan, pengembara nya. Ieu mah waktuna teh 3 poe 3 peuting. Mun urang mah make sapatu 3 poe 3 peuting bau kekeongeun ya segala rupa tapi da baheula mah memang butuhnya sehingga kumuka sapatu teh bakal jadi madarat. Ti iraha mimiti ngitungna ceuk tadi ti mimiti beres batal contoh urang make sapatu jam 5 tas subuh jam 5 teh ari jam 6 urang hitut tut contohna maka tidinya waktu urang dihitung berarti lamun 24 jam teh tinggal ngitung 24 jam tidinya kumaha lamun jam 6 modal beres modal 6:30 sok lila modal lapannya bari ngoprek HP beres modal 6:30 maka ngitung eta waktu make sapatu teh ti 6:30 sabada beres hadas sanes ti jam genep sanajan mimiti modalna jam genep kahartos asal kahartos ayeuna we nya teras sabada urang wudu tuluy ngusap naon make sapatu engke aya pangbatalanana anu ngabatalkeun kana ngusap sapatu teh hiji ngalepaskeun sapatu kakarage jam 5 make sapatu ari jam 8 hareudang dibuka heula sapatuna teh tuluy diasupkeun deui maka geus dianggap erep waktuna nya geus dianggap erep waktuna geus teu berlaku ngusap sapatu teh lepas nama rek diala ku urang dibuka nama rek dua nana atawa salah sahijina atawa lepas nate ku sorangan ditajong yeuh ngaceleng sapatu erep waktunya batal tak ulah diasupkeun deui buru-buru ge ngusap sapatu bisa ieu da ieu mah ku sorangan sanajan ku sorangan dianggapna batalnya batal naonana batal sapatu bisa diusapna nya jadi kudu balikan deui lamun kitu mah. Atawa sapatuna teh ruksak. Urang lelempangan nya. Neangan huut badag kan baheula mah lamun huut badag teh ti handapna sok make naon ya? Make seuneu nih sok diduruk nya amih teu numpuk teuing. Ayeuna mah di dieu mah teh seuneuan nya. Make sapatu urang teh kadinya ngawadahan huut badag. Nah diporos kana seuneu nepi kakeun sapatuna teh ruksak nya hurung atawa kumaha we ruksak sapatuna tah ku ruksakna sapatu eta oge ngabatalkeun keur maruksaknya jadi tinggal sukuna wungkul atawa sapatuna saroeh meureun ngabatalkeun darek ngusap naon ari sapatuna geus ruksak mah
batal tah beaknya waktu nate. Nu kadua batal nate ku beak waktu. Cek tadi anu cicing di lemur waktuna sapoe sapeting, geus sapoe sapeting urang teh make sapatu bagian nincak kadua poena. Dihampura meureun sakedeung mah diusap we ku urang teh teu dikumah teu dibuka sapatuna teh teu jadi sabab waktuna tos seet. Lamun rek diusap deui wayahna sapatuna buka heula, lamun batal urang wudu heula neme diangge deui dianggapna ngamimitian deui ari kitu mah. Nomor katilu batal ngusap sapatu teh bisa ngusap sapatu teh ku sabab hadas gede. Keur mamake sapatu urang teh nya batal gerek wudu di ditu ngan ngumbah sukuna rek ngusap sapatu. Nah, kaluar getih head atawa kaluar cai mani atawa naon we nu ngakibatkeun hadas gede nya, maka eta sapatu geus teu bisa diusap deui. Maksudna teu bisa diusap teh teu bisa susuci ku ngusap sapatu, tapi eta mah kudu adus. Ari dina adus aya ngumbah suku. Maksud ngumbah suku teh sukuna kudu ka ngumbah. Teu bisa ari ti luhurna diwuwung pas anu aya sapatuan diusap bungkul, teu bisa dina adus mah da cek tadi ge ngusap sapatu mah ngan saukur dina wudu. Beres masalah ngusap sapatu. Bade aya nu ngamalkeun ngusap sapatu kahese-hese nya jang urang mah. Alhamdulillah urang mah dibere cuaca anu stabil, rek wudu, rek adus, rek mandi janari ge haneut nya. Tos lajeng salajengna nyaeta pasal nyarioskeun tayamum. Tah ieu mah tayamum mah aya kemungkinan diangge ngusap sapatu ge mungkin wae nya ngan anger we ari teu kapaham mah pungak pinguk carana da mungkin ngarti teh ayeuna nya engke mah kumaha nya ngusap sapatu teh keur mah hese keur mah teu kapake di cuaca di urang mah nya. Tos tunda we heula nu penting urang pernah nguping kana ilmu ngusap sapatu. Ieu teh masuk tina ilmu fikih nya. Ari ilmu fikih teh fardu ain, wajib apal sanajan teu ngamalkeun. Kan aya ilmu teh anu alus ku teu diamalkeunana. Jiga ngaji masalah kodo salat ya. Kodo salat teh kudu diaji ngan leuwih alus teu diamalkeun ari kodo salat mah. Cenah rek ngamalkeun kodo salat pas waktu subuh teh sarewe rek ngamalkeun ilmu. Naon ilmuna? Ngodoan salat cenah mun teu urang bari usaha deui eta ngamalkeunana teh eta mah sae ku heuteuna ngodoan salat mah nya. Eta mah ilmu jang dina nalika madarat kaburangan atawa salat anu teu dilakukeun dina waktuna. Sabab ari kodo salat mah teu mantak ngagantian salat nu tingaleun. Nu salat nu tingaleun mah lapurnya ngan ari kodo salat mah parentah anyar ku pedah urang teu migawe salat dina waktuna.